Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa idza ra'aita sareng di mana-mana ningali anjeun jama'atan kahiji golongan ya takhosomuna anu pasea itu jamaah paminal adabi mangka eta tetep tina sapalihna adab antus liha arien ngaluluskeun anjeun bainahum di antara jamaah idastato tak di mana-mana bisa anjeun amalan karena ngamalkeun biqaulihi ta'ala kana dauhan Allah ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna pastina ari pirang-pirang jalma mukmin ikhwatun eta sadulur fa aslihu maka kudu ngaluluskeun anjeun baina akhwaikum di antara dua dulur aranjeun wa biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sareng karena dauhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ukhbirukum nahan teu ngabejakeun kami ka aranjeun bi afdola kana anu leuwih utama min darajati syami tinimang darajat puasa washolati sareng salat wasodaqoti sareng sedekah. Qalu nyarios itu para sahabat bala kantenan qala nyarios Rasulullah islahu dzatil baini ngaluluskeun anu ngabogaan masalah pain pasada mangka lamun pain pasada datil baini karena sayaktosna ruksakna anu ngabogaan masalah teh huwa eta ari itu pasad al halikotu eta anu nyukuran la aqulu henteu nyarios kuring tahliku nyukuran anjeun asyara kana buuk walakin tatapina tahliku nyukuran anjeun ad-dina kana agama wa idzalam tastati sareng di mana-mana lamun henteu bisa anjeun fabta'id mangka kudu ngajauhan anjeun anhum ti itu jamaah wala tastarik sareng ulah ngarejengan anjeun ma'ahum sarta itu jamaah aw tataparroj atawa ngabela anjeun alaihim ka itu jamaah wa kadzalika sareng eta nya kitu deui saperti ibtiad lida sodapta di mana-mana meneran anjeun unasan ka manusa yamzahuna anu heureuy itu unas aw yatakallamuna atawa ngalobrol itu unas bikalamin ku cariosan ghairil laikin anu henteu pantes aw yuzunaka atawa nganyenyeri itu unas ka anjeun bikalimatihim kalawan pirang-pirang kalimatna itu unas fa'arid mangka kudu ngabalieur anjeun anhum ti itu unas wala tubali sareng ulah perduli anjeun bihim ka itu unas amalan karena ngamalkeun biqaulihi ta'ala kana dauhan Allah ta'ala wa idza sami'u di mana-mana ngaruping itu kaum al-lagwa kana naon atuh lagwa teh lagwa kana heureuy a'radu ngabalieur itu kaum anhu tina itu lagwa wa fil ayatil ukhra sareng eta tetep dina ayat anu sejen wa ibadur rahmani ari lapad wa ibadur rahmani sareng ari pirang-pirang hambaana Gusti Allah allazina anu yamsyuna anu lempang ieu ibad alal ardi di luhureun bumi haunan barina anu tenang wa idza khotobahum sareng di mana-mana nyarios ka itu ladzina
Saha al jahiluna jalma-jalma anu barodo qalu nyarios itu ladina salaman kana caritaan kasalamatan. Waqala sareng nyarios sa syairu tukang syair yukhotibni sapihu bikulli kubhin wa akrahu an akuna lahu mujiban. Yukhotibni ngajak ngobrol ka kuring sa sapihu jalma bodoh bikulli kubhin kana sakabeh kagorengan wa akrahu sareng ngewa kuring an akuna kana yen aya kuring lahu ka itu sapih teh mujiban eta anu ngajawab. Yazidu nambahan itu sapih naonana sapahatan kabolohwanana wa azidu sareng nambahan kuring hilman kana hilim kaudin saperti tangkal kai zadahu anu nambahan kana itu ud naon al ihraqu ngaduruk tiban kana seungit. Wallahu a'lamu bissawab.